Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. Aduh, disaprak di PHK hidup orang nih pejet ting. Dah si corona goblok bet ke Indonesia jadi benang PHK lah pusing. Sedih tinggi jama gitu tuh. Jadi miskin gitu. Nyenengan duit ayeuna gimana gawe macul ka belul. Ka sawah ngarit. Seru ka belul. Poho boga tagihan ke Pak RT urut kemari. Tapi nagihna tapi si RT mah sok poho, orang poho nanti kepohokeun atau butuh duit. BBJ api-api nama nginjem lah. Sigana ngartieun meureun di sindiran saya itu kemarin nu gocap dibayar. Heueuh Ke Pak RT jam berapa? Jam 4 balik cantik sawahnya Pak RT. Yang ngelawe lah mencan balik mah di dagoan kurang. Dua jambu ini salahnya. Makanya cendahar itu tisuk kayak jambu. Aduh tapi bugana aya ke Pak RT lah ini. Jama kena jeruk di jembatan. Itu si eta si bodor orang erek curhat kasih eta mah hiburan seutik mah kudu mikiran ting dunia manuk murai mikiran bodor di dieu sorangan numpang manuk murai mana tuh di ditu jeung naon teh sila caut teh geuning tuh piit boloho piit naon jadi caritana teh kieu baheulana teh nya kerajaan gitunya maksudnya teh terus si murai jeung samurai teh garlut bawaana teh jadi samurai bisa gelut bisa tuh sana makena arit bisa teh aritnya jeung ieu geuning Mas Abo apa tah Abo Lebak jeung Haji Torres tah kamari teh dagang gorengan nyerang teh tah pas dibelikeun teh endog puyuh. Urang teh bae teh dititah ku Mang Adeng cenah orang teh Jack sini gua aja teh ngobrol teh masalah depan gitu di Malaysia mah kuno puyuh teh pinang rubak tuh ini enggak liur aing ngobrol di mana tah dia teh gelas awang tah didudut aja gelasan Black Cobra geuning tah wah ada goja tah aduh kapal jet aja Supra X nih apa bermerek pada hari Minggu yang waktu kemarin kita lagu DJ di Posyandu. Nah sudah ke Posyandu ke seniornya Bang lu ngerti nggak? Nah nasi padang sama nasi goreng kan beda. Kalau lepet itu enak Bang kalau di sangrai jeung korong gini apa korong terus terus kalem didenge kurang pas suka teh meuli harojanya itu teh sampang jangan tak kemarab manuk samurai jeung murai pandina mah kembarnya indungna bahasa bola tunu bujal teh sok aya lambang tato geuning di dieu teh yang tai geuning eta urut ngeureut sesar apal tuh membahas mah geuning sok aya geuning nanti anu hideungna tah dina ieu geuning daki pas daki di ores pangrok urang teh meuli swallow tah pas meuli swallow meuli marshmallow rasa-rasana masuk aya-aya wae rasa
rasa pindang tongkol ejeng engkol ejeng na rebus nanti teh cek nih orang teh naon cek tahun purba teh naon nanti lah saroja di kulub make daun tales ngobrol cuma mah mau aya anggeusna lieur dia urang ek curhat ka manehnya sugana mah bisa ngahibur urang teh keur teu boga duit kan kemarin apa meureun urang di PHK gawe ge gara-gara corona tah terus kemarin itu urang teh pan samurainya mung samurai anjing jeung elang kalahkan samurai si elang teh meunang jeung si puyuh teh enggak terus urang solusina kumaha hayang boga duit urang teh minta saran ke maneh euy nu urang kami dagang galendo geuning pas di ditu tah orang genisnya dan kenal urangnya kita tadi didenge emang urang ka mana pan jeung es anu dicorong teh geuning ai corong teh beda deui mah jiga geuning siga bungkus kupat dikiekeun tah pelengtung siga didrek tah dikitukeun maksudna teh geus terus nah terus hubunganna eta jeung duit naon galendo urang butuh duit tah hubunganna jeung galendo naon atuh meuli mainan di THR tah pasti THR nya kamari teh pan lebarannya sok aya geuning mere buah salak gini sok aya tah jeung sawo mateng jeung kue tape tadi hijikeun aja balik bubur lemu geuning geus cicing heup urang ngobrol mau balik urang erek pinjem duit ka Pak RT da ngobrol jeung maneh teu balik milu moal sekalian maneh didoaan mah teu gelo jadi kamari mah anjing bener mah jenggot anggeusna aing tah pas orang meuli pas Erika pamoyananya naik gojek orang teh naik gojeknya orang naik gojeknya kalau beki parah sih mau goblok sih milu lah ke Pak RT buru aduh aing lauk beak deui kurang mau belum eta panen tahun isuk mah aing mau melak lauk melak buaya we buaya putih nang 70 sikeun mah di dia aing mah dong 70 sikeun buaya coba di beakin di teboga asli masih parah Pak RT aya naon atuh ieu teh urang perlu sakedeung nah cicingna di dia aing mani teh mau jelema siga mau ucing geus mana cicingna di dia urang ngobrolin Pak RT kumaha Pak RT keur naon di dieu ieu biasa menuju ngalain lauk kan laukna aya mah CF ini berarti apa aya anu musik di dieu teh coba sebagian aya naon tapi akhirnya teh saeutik anak buaya itu mah ini mah geus mau tanya oke karena buaya ya ya Pak RT urang ngomongnya tapi arera euy besok wae sudah sahawa urang teh pan butuh duit isuk can dahar kuatan bisa puasa tuh tamatkeun cenah lain puasa duit jeung sanguna kagok geus puasakeun wae urang puasa Ramadan kita lah puasa orang mau dari puasa Senin Kemis. Astagfirullah. Lagi jam duit sabaraha teh duit? Ya butuh naon tuh loba. Sabaraha? Hayang mah 500. Ayo tuh. Aduh, kumahanya jadi mun balongna dipanen mah ya laukna sok wae mah sabab. Laukna mau jeung aya nu ngaling. Ayeuna mah da ke gaduh hati wayahna. Atuh bisi 500 mah bae 50 lah sekali dahar udud 50. Ayo tuh. Tapi ayeuna aya pulangna teh. Nyapan boga duit pisan. Di lambe aya pulangna. Ayahnya emang lupa. Ya 100 ya ngomong. Saya pakai salah pulangna. Ay kamari kumaha tah urut ngajailan barudak. Cenah ek mere 50. Itu juga itu kampung ala juga. Jadi itu masih kena berbentuk kampung cuma. Berarti can boga. Atuh urang ek neangan deui lah. Pinjam-pinjeman ke batur. Bisa mana butuh duit. Saya ngadepin tanggal itu tanggal tahu. Ayo duit. Oh, gua. Oh, belum. Ya orang erek ini teh lah, ek pinjem lah ka sawe. Da ka Batak mah kudu diluwihan. Urang ek nitipkeun jalma. Tah, manggih di jalan. Itu jalma teh jalma. Yo. Sempot. Jalma. Yo. Ada kieu saeutik. Geus kieu.
bisa pangawarahkeun karunya kolotna teu kawarah lain yang itu bentukan nama itu siga di Palestina. ya ayeuna mah main di dinya ngobrol yang PRT ngecas cai gitu mencager. Nah PRT nitipkeun urang rek unjam-unjamna ka batur Tapi lah anu kieu beukeun teh sok. ngurus weug uut dukut jeung layar asup sih Asup. Ah jongjong gitu mah geus teu hese. asa wae dibere baso alergi nya nitipkeun gedeng Bisi budug. nitipkeun gedeng nya urang ini teh lah dengan pinjem ade maneh Oke. kita ngobrol ade Sama nih. Tapi Jami tah mana? Namina sih. Jami Alan. Alan. Siga penyanyi kelas dunia. Alan Kosma. Di Karisa. Di Pantan. Ngebahasa kami tangka kalapa. Ah, dialognya betulnya. Nuhun dulu. Meser. Meser. Uut. Jang umpan berit. Sebenarnya jeung pelanggan sa jadi enten didinya gitu. Ya tapi mah orang nek iya. Jadi beukina kanu ieu geuning. Pizza. Nah, pizza sareng hamburger geuning, hamburger anu ti MMC ya kan KFC eta teh. Nya di Tasikmalaya. Di PRT nuju naon dia. Dia ninggalikeun balong ya kayaknya lauknya aya kesampaian maling. Jadi bade mah lauk juga tuh aya impunan 10 Di mah yang iguana yang cupang aya. Nah, si Openg nitipkeun jelema betan kieu ini semua balik ieu mah. tuh. Mane beuki hut. Abi mah catut oke deui mah. Oh ya pisan balik gue memang. Yang krayon. Oh, cacan mampisan paingan cacang. Namanya krayon aya krayon. Aya. duh Gusti ini kudu ka mana deui neangan duit sugan teh erek cair ti Pak RT kajong we kemana ya sugan manggih di jalan aya duit dah nya cendah arti isuk nu lapar teh Pengen ke mana? ku lumpangan we neangan piduiteun Aing jahilan openg mana? Neangan duit ke mana? nya apa neangan piduiteun can puguh Nemu bari. lain Gampang tur tereh. oh Neangan duitna. Yang nu gampang tur tereh. emang mana nyaho carana Aya teh bari. kumaha Di ditu aya makam keramat nu sok aya jimat. Jimat teh matak beunghar. waduh sama Awewe anjing ya loba asli. wah Ai, kudu percaya maneh. bener Erek diantar diantar itu. kemana Ayo, carana kumaha cara jeung tempatna ke diantar. di mana Di ditu aya. itu di mana Itu di ditu di makam. makam Cadu, cadu mundur pantang mulang. tapi lain hari cadu Asli asli. bener Cadu. Ya, Diantar betul, mah. Ayo. ayeuna Ayeuna tuh. Peng dieu mana tempatna. cuma tangkal sirsak lain Heeh, tanggal sirsak. Di dieu sok aya jimat matak beunghar. terus orang kudu kumaha Kudu memenuhi syarat. Syaratna teh ya 3. syaratnya hese teh Bari atuh. naon sok Nu hiji, kamu harus jaga kesehatan, jangan suka makan bangkong apalagi tutut. bener Kedua, da orang tara eta mah asli. nu kadua Kedua, ulah sok ngadahar. Duh, ngadeui euy naon? naon ngadaran mbe Embe atah, lain. naon atuh Ulah sok ngadahar. Taneuh, emang urang osok tara, heeh nu katilu. heeh tah berarti nu kaji kadua mah babari lah Bari. ulah simet terus Ulang nu kahiji ulah ngadahar bangkong, bangkong simet apalagi tutut. heeh Nu kadua, ngadar tanah ulah ngadahar taneuh. eta babari syaratnya eta nu katilu Coba coba bari nu katilu. Tah, nyembah tangkalina teh maneh kudu kieu. Bari sila. Ieu Naruto apa Naruto? Kieu geuning. bener Asli. terus Kieu nyembahna teh. si jimat eta yang nongho kumaha urang geus Ge nyembah no sorangan. aya Aya sorangan ge. Kuat henteu? Kuat. Syarat tilu eta. tapi lamun diantar bisa teh Semuanya mah bisa. Kok mau diantar mah kuduaan. oh jadi Tapi teh syarat duaan syarat ieu teh. Oh, Jimatna teh. Oh, Neh iya. soranganna yang duaaneun. sorangan mah Beli sorangan wae. berarti lamun sorangan mah hartana jeung urang kabeh Heeh, mun Si jimat duaan eta mah teh? bagi 2.
Heeh. Ulah sorangan we geus. Kena sorangan make sorangan. Tah dimulaina iraha ayeuna langsung. Ayeuna langsung. Ayeuna. Paur urang euy. Moal mana naon? Paur ente ngabohong. Asli serius ya mah. Demi uang pan ente. Ulah siap. Ti ayeuna. Ti ayeuna geus satu orang baliknya mana yang di dieu? Besok Pan sorangan. Heeh. Ayo teh nya. Ade sorangan bohong ieu. Moal asli. Urang ayeuna dileukeunnan. Heeh sok. Sok. Tah urang tapa geus lila. Itu enak tinggal minta doana. Bah, saya tuh gak kuat dengan hidup ini. Saya pengen kaya, bah. Pengen banyak uang, banyak mobil, dan banyak pacar. Bah, tolong, bah. Tolong temanmu ini, bah. Saya butuh duit. Soalnya nyari kerja susah, bah. Bah. Udah pertolongan, bah. Bah, ayo atuh, bah. Anjir. Non eta euy. Aduh nyeri. Tenang. Ieu mah kaleng lain jimat. Jimat na mana can wae. Bawa-bawa orang ditipu ku si Ajis. Anu bijil kaleng. Cuma loba di apa ge. Wah, ieu mah cadu nipu si Ajis ieu mah. Menang nu geus goblok gitu. Ah, bos sia. Jangan lupa kunjungi channel Ngoleang Production untuk melihat keseharian syuting kita di balik layar.